Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad limana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita gara-gara munjung. Ayeuna kantun bagean anu ka-7 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. King hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng gara-gara munjung bagean anu ka-7. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Hampura pisan euy, hampura. Ngan ukur aya sakitu-kituna eueuh deui. Eta oge meunang ngabagi-bagi jeung pangabutuh sapopoe. Sesa babayar ka sakolaan jeung mayar hutang ka waru. Heueuh lah, geus we kumadinya we. Ngan ingetkeun, ieu can bunga-bungana acan, boro-boro ngalunasa. Ngadon tambah ngagedean sia hutang teh. Astagfirullahalazim. Eus menika bina-bina pisan nyarita kalanceuk teh. Keunda moal poho atuh ece oge. Aya mah dilunasan kabeh oge eus. Ni eus ngagedik balik bari murukusunu teu nembalan deui. Huntuna kekerot jeung nafsu kalanceukna. Dumeh ceuk pangrasana mah anu jadi lanceuk teh ngacengkelkeun pisan jeung ngesalkeun ka bina-bina. Biina ngagarendeng ngomong sorangan bari merhatikeun kanu keur ngagedig indit. Rajeun boga dulur anu beunghar bet eueuh pun tangeunana. Mere ku merena nginjem ngadon dibungakeun. Asa nginjem ka Bang Emok we sugan mah aing teh. Duh Gusti, kieu-kieu teuing atuh hirup abdi teh. Nasib teh iraha aya kamajenganana. Mudah-mudahan we caroge abdi sing hasil pamaksudanana Gusti. Ya Allah, nyar usaha ka kota pikeun nyukupan keluarga, mudah-mudahan hasil Kang. Biinah mah keukeuh anggapanana teh mangkasam usaha bener nyaba ka kota. Tapi sanajan ti kitu hati leutik nama
ngarasa aya anu disumput salindungkeun ku salakina ka dirina duka teuing naon. Cag kayan biinah urang tinggalkeun. Caturkeun Mang Kasam katut Kang Johana jauh teu burung cunduk, anggang teu burung datang. Akhirna duanana tarepi ka tempat anu dituju. Satu tas meh 3 poe 3 peuting jeung ayeuna lumampah nyorang tempat anu jauh. Wewengkon Gunung Gede pikeun Mang Kasama kawilang geuman. Sarta hawa tiris di Pileuweungan mah beda jeung tiris di Pelemburan geuning. Karasana teh nyalecep tiis kana tulang sumsum. Mang Kasam nepi ka noroktok bibirna jiga anu kabulusan. Sedengkeun kayaan Kang Johana bangun geus biasa dewe ngambah ka tempat model kitu teh. Tetep tenang, teu kapangaruhan ku hawa tiris di eta tempat. Anu sok padahal mah eta tempat teh can nepi-nepi acan ka suku Gunung Gede oge. Mang Kasam bari noroktok bibirna kadenge maksakeun cumarita. Hi, tiris kuring maju. Teu kuat ieu kabulusan. Pasti atuh Kang, sabab Mang Kasam mah kakarek ayeuna ngambah ka ieu patempatan. Beda jeung kuring mindeng pisan. Sok we tah pake baju haneutna Mang. Jeung tenang tong salempang. Engke oge leungit hawa tiris mah. Wayahna we Mang sing kuatnya. Sanajan geus make baju haneut, tetep tiris mah teu katahan. Leng karasa sirah lieur. Angen karasa sebel. Antukna eusi pejit milu kaluar, nepi ka bebalongkengan jiga nu asup angin. Mang Kasam meh ampir bae. Teu nepi lengkah nalika neruskeun deui lampah ka wewengkon suku Gunung Gede. Sarta saterusna di palebah eta suku Gunung Gede katingali aya hiji imah panggung leutik diwangun ku bilik. Hateupna masih kene make euri. Tur diburuan eta imah memang caang ngemprai kayanana lantaran kacaangan ku seuneu obor anu dipasang unggal lahan juru pada juru. Sarta hawa nu tadina tiris teh sanggeus nepi ka eta tempat mah Mang Kasam jadi ngarasakeun hawa nu haneut tembus kana sakujur badanna. Teu poho ku Kang Johana kungsi dijelaskeun ka Mang Kasam. Yen eta imah teh tempat cicingna Mbah Berod dukun sakti anu ngahaja jadi kuncen di eta tempat. Kawilang tempat anu mencil jauh ka lembur anggang ka kota. Teu lila Kang Johana kadenge uluk salam bari ngajanteng di handap dina buruan can wakawane naik kana golodok. Sampurasun, sampurasun. Rampes saeuy eta di luar. Tetela langsung dijawab caritaan Kang Johana teh ku hiji sora lalaki kolot. Nadakeun Mbah Berod memang tacan sare peuting eta mah. Sabab leuwih ti heula batina nu seukeut geus ngabejaan bakal aya jalma anu datang ka imahna. Ieu kuring Mbah Johana bah. Oh, maneh geuning Johana. Tapi geuning jiga duaan anu datang teh dina sora lengkana mah. Jeung saha maneh ka dieu teh Johana euy? Oh, ieu batur kuring Mbah ti lembur. Ngahaja milu datang ka dieu sabab aya maksud anu penting ka Mbah. Kumaha bah ieu? Wios ka jero bah. Ceuk Kang Johana anu tuani gagabah nangtukeun sikap mawa jalma asing ka Imam Mbah Berod. Sok we ajakan bawa azub ka jero euy. Ku dewe geus katoong eta jalma aya maksud hayang beungar ku cara ngukud budak. Bener-bener ade eta pamaksudan teh. Teu mubah dewek oge beunta ti beuting teu wakah yang zare. Sabab bakal aya semah anu nguntungkeun ka dewek. Gancang ngacarita Kang Johana terus asup ka jero imah. Dituturkeun ku Mang Kasam. Anu tita tadi hatena memang geus kaentreupan ku rasa kakaget. Lantaran Mbah Berod
bet nyahueun kana pamaksudan manehna anu sok padahal macan disebutkeun. Ngobrol oge acan malahan mah kaseuketan batin Mbah Berot bener-bener hebat cek pikirna Kang Kasam. Kayaan Mbah Berot memang lain sakadar ngaran, tapi beungeutna memang Berot jika tapak urut kaduru, kulitna coromod pikasieun pikeun anu borangan mah. Mbah Berot teh kurang patut rupana. Lebah panona anu katuhu luhureun halis, aya anu ngajendol segede endog ngajeplok. Bibirna rada suing sabelah, matak nyetana oge rada ngirung. Buukna geus barodas kabeh jeung ipis atawa carang. Katingali kulit sirahna anu bolenang herang, jangot-jangot jeung kumisna oge sarua carang jeung geus barodas kabeh. Pangawakan Mbah Berot begang sarta panona celong rada dekok ka jero. Teutepanana atra seukeut keneh jeung ngandung wibawa. Nadakeun kayaan Mbah Berot memang lain jalma jore-jore. Mang Kasam teu wani bantro paneuteuk cigana teh jeung Mbah Berot. Mindeng ngabalieureun beungeut lantaran serab nempo teutepan Mbah Berot anu seukeut. Kumaha cageul kayaan di lembur, cek Mbah Berot. Maksudna mah nanya ngeunaan kayaan Kang Johana jeung anak pamajikanana. Kabeneran kuring sakeluarga teu kurang nanaon bah. Ngan eta we kuring mah ingat bae ka si Jenat nyaeta. Nya anak kuring anu cikal bet kudu maot katumbalkeun. Dina kayaan beuteungna ngagedean terus bitu ngabijilkeun si Kadut. Eta kejadian teh bener-bener di luar dugaan bah. Tenang maneh Zarju, tenang. Cek dewek ngeunaan budak mah anu katumbalkeun atau memang ditumbalkeun ka para lembut laut kidul anu ngawasa. Kuduna mah ulah diingat-ingat deui cek dewek oge. Lantaran eta mah jelas memang resikona deuleu. Bikeun jalma nu munjung ka begu kudu ridho ngorbankeun nyawa salah seorang di antara keluargana sorangan. Kitu Zarju. Mbah Berot rada muncereng ka Johana lantaran rewel loba carita. Lain ongkoh mawa jelema sejen kadinya anu sarua aya maksud. Ieu bet ngadon nyaritakeun kahanjeluan dina satu tas muja. Lain aya kadua nyarita anu alus-alus muja teh. Ieu kalakah ngeluh hareupeun batur. Kang Johana anu sasatna mah palsu lain asli, tapi jin atawa siluman anu ngahaja ngarupakeun Kang Johana. Harita bisa langsung kontak batin jeung Mbah Berot salaku dununganana salila ieu. Awas ya, maneh arek maegeun gayaan. Bisa meureun ulah nyarita deui ka was tadi sia Balakasadut. Cek Mbah Berot jelas ambek kaeta siluman Balakasadut. Siluman Balakasadut kencang nembalan karena caritan Mbah Berot ngaliwatan getaran batin. Aduh, ampun juragan, tekening bendu, ampun juragan, ampun. Siluman Balakasadut anu ngabogaan tanduk dina tarangna, ngacung kaluhur, lempeng, jolotos mencos, sarta awakna dibungkus ku bulu-bulu anu paranjang jeung galedeg, meh sagede curug. Panona beureum burahai ku Mbah Berot tetela sieunun tur takluk, tur teu wani ngalawan. Awas ya mun kali-kali deui ngomong gitu. Diragaji sia teh eta tanduk sia teh ku dewek geuleuh Balakasadut. Mang Kasam ukur ngabandungan kana kajadian anu keur lumangsung, teu kaharti ku dirina. Kunaon Kang Johana ngadon silih teuteup jeung Mbah Berot bari dina kayaan rada lila. Malah katingali paroman Kang Johana ngemukasieun jeung ruas. Sedang ketetepan Mbah Berot jelas keur muka ambak. Ngan cek pikirna Mang Kasam, nah atuh bat silih teuteup kitu jeung Mbah Berot. Sedangkeun dirina bae teu sanggup-sanggup acan dilabantro paneuteub jeung Mbah Berot. Mang Kasam ngahuleng ngaraga meneng mikiran eta kajadian, tapi lebeng teu kapikir.
kalah ka harita ngarenjag ruas nalika Mbah Berod kadenge ngagak-gak seri menitari bari melong neuteub seukeut ka dirina. Kazam kunaon maneh ngaulang gidung bari can leungit tina rasa kakagetna Mang Kasam gancang nembalan. Henteu Mbah kuring ukur kaget kunaon Johana jeung Mbah bersilih teuteuk bari campur kuriuk beungeut anu beda-beda geuning Mbah. Dong di pikiran naon rubah anu bieu ka tempo ku Andika sarta geus ayeuna si Juana moal wakasina nyarita sabab dewek hayang nanya nu daria ka diri Andika deuleu Kasam. Mang Kasam oge ngarti kana sifat tabiatna Mbah Berod nyaritana memang kasar tapi teu matak jadi pikiran ku eta hal. Malah ku Mang Kasam mah tetep dilawan lemes bahasana nalika lumangsungna obrolan. Mangga Mbah bade naros darian naon kasim kuring teh manawi Mbah? Mane di lembur teh opatannya jeung anak pamajikan. Anak boga dua sajodoh tula leutik keneh. Sarta pangna mane anggang-anggang ka dieu. Anggang-anggang neang jauh-jauh ngajugjug lantaran ruwet kuza anu teu cukup-cukup atawa teu bisa nyukupan pangabutuh sapopoe kitu lain Kasam. Muhun Mbah geuning uninga kana kayaan hirup kuring di lembur Mbah. Dewek pangna bisa nyaho sabab batin anu geus seukeut leuwih teu heula ngabejaan ngeunaan kayaan hirup maneh di pelemburan sanajan can kungsi diobrolkeun ka dewek ku jenisna. Kitu nya Mbah. Tetela salira mangrupi jalmi anu luhung ku ilmu jembar ku pangabisa nanging salajengna Mbah bade naros naon deui kasim kuring mangga ku abdi bakal diwaler Mbah. Ade maneh tetela babari ngarti kana kayaan dewek. Ayeuna dewek nanya deui ka Ilahi yakin eta pilihan teh arek muja ngukut buta mual gaduhung mun ke jaga geus iklar diri ka Nyi Blorong. Tetela aya resiko anu kawilang berat di sanghareupan anak ku maneh terus hate meotan. Ku kituna dewek ngajak arek mere ongkrangan waktu ka maneh pikeun mikir kalayan asa moal kaduhung maneh muja Kasam. Ari perkawis eta mah tos janten katangtosan sim kuring Mbah pangna ngahaja lumampah anggang diteang jauh di jugjug nyataya deui pamaksudan iwal ti saja muja Mbah kitu manawi Mbah. Nanging sim kuring mah muja teh hoyong ngukut buta moal munjung ka begu moal kawin ka iplit oge moal ngukut tuyul jeung sajabana kitu manawi Mbah. Halus kudu boga pamadegan gitu ari jelema lantaran moal aya kamajuan hirup mun somogol dina nangdogeun sikap halus Kasam halus. Sumuhun leres kitu manawi Mbah. Kumaha saterasna kuring bakal dipeparinan tugas naon deui ku Mbah pikeun janten pangikut Satyana Nyi Blorong teh Mbah. Muru waktu sanggan tereh kalaksanakeun pamaksudan maneh mangga beuting ieu keneh ku dewek Ilahi rek dibawa nganjang ka karaton Nyi Blorong pikeun gancang ikrar diri jadi anak buahna sarta kahayang jeung tujuan maneh bakal laksana tina kanan deuleu Kasam. Ayeuna pisan kitu manawi Mbah mung ieu. Ya beuting ieu bisa sebab maneh oge hayang buru-buru ngalaksanakeun maksud lain. Muhun hoyong mah enggal-enggal ieu teh Mbah
nanging hawana tiris panginten di luar mah Mbah. Ulah ringrang gua tiris gaza. Engke cobaan kumane kumarazana mun geus aya di luar. Tiris-tiris bae di pikiran geuning sia mah. Tapi gedang ari cangcaya mah atawa leutik hate. Wayana moal bisa laksana eta pamaksudan teh gaza. Wayana balik ngagilincing mulang ngalong kewang. Gagal pamaksudan mun maneh teu sanggup kitu-kitu acan mah deuleu gaza. Mang Kasam embung ari nepi ka kudu gagal mah pamaksudanana. Aduh, upami kada gagal mah alim Mbah. Hoyong janten simkuring mamuja, hoyong beungar Mbah. Mun gitu, ayeuna kene urang indit euy. Sacan kaliwat tengah beuding wagduna. Kasusah irubane kudu gajang dirobah ti ayeuna jadi beungar. Sabab daya deui peuting nu hade iwal ti beuding ayeuna deuleu sia gaza. Oh, kitu nya Mbah. Tapi mun muja kabuta wadalna moal ngorbankeun anak. Kuring salempang sok inggis anak anu jadi korban Mbah. Silahi memang loba tatanya geuning gaza. Jeung satengah hate dinanang dugen sikap loba kazieun pisan sia jiada. Ingatkeun gaza. Kangaranan muja basi aya rezigona. Nyaeta kulawarga katut diri sorangan tarohanana. Soal reziko eta gumantung diri pribadi. Mun ngalanggarkan aturan maka diri sorangan jeung kulawarga nu jadi korban. Tapi mun maneh teu ngarumpakan aturan maka tumbal bisa ditawar. Hayang sabae anu kudu jadi tumbal tinggal karetegeun dina hate. Sebutkeun ngaran jalmana anu baris diwadalkeun ku nyane deuleu Kasam. Mang Kasam memang teu apaleun muja teh bakal kumaha. Mimiti anu kawadalkeun teh geus pasti anak. Mang Kasam sentar oge hatena. Disentakan kitu ku Mbah Berod. Loba kasima jeung nurut. Mbah Berod teh sabenerna mah seuri dina jero hatena mah. Menjadi Mang Kasam muja ku Nyi Blorong bakal diangkat jadi senopati di nagarana manehna. Lantaran dianggapna sakti jeung tuhu kana tiap aturan anu lumaku Mbah Berod. Satengah ditenung jiwa jeung pikirna Mang Kasam sangkan teu loba tatanya. Akhirna indit oge Mang Kasam jeung Mbah Berod ka sisi basisir laut kidul. Mang Kasam diuk dekuk ngarendeng jeung Mbah Berod. Mbah Berod mah leungeunna duanana acong-acongan nyembah ka sagara anu ombakna mota. Golontrang maca jampe pamakena. Sedengkeun Mang Kasam ukur nurutan ngacungkeun leungeun dina sikap anu nyembah tapi teu nyaritana naon. Ti kidul anu subur mangan dadi orang mudeng ngomong opo sampean. Sing penting waras ingsun jungjunan kula Nyi Blorong pangjenengan. Mangga geura zumbing zun. Diagung-agung dibuja-buja wer takewer-kewer wer takewer-kewer. Teu jauh ti kitu babacaan anu kadenge ku Mang Kasam. Galura sagara kidul. Beuki lila beuki motah ombakna. Angin laut pating saleor ngoyakeun meh sakabeh tatangkalan anu aya di dinya. Ngan aneh Mang Kasam teu ngarasakeun deui hawa tiris harita mah. Dina kayaan sagara katut ombakna anu motah disada ciceleguran. Mangsakeuna kana batu karang. Katingali di ampir tengah-tengah laut aya anu mucunghul suhunan karaton. Lalauna naik serta jalan anu nepungkeun kalawang saketeng nyambung jeung sisi basisir ngagebat panjang dina wangunan jembatan. Eta karaton mungguh gede tur tohaga kayanana. Malah aya cahaya-cahaya warna koneng hibar ngahias eta wangunan karaton. Mbah Berod
sanggeusna ningali karaton Nyi Blorong naik sampurna. Harita terus nangtung bari nyarita ka Mangkasa ngajakan lempang unggah ka karaton. Mangkasa ukur unggah bari ngawalon pondok. Ayeuna waktuna urang ngadeus ka Kanjeng Ratu ya Kazam. Mangga Mbah, mangga. Ngiringan we kumasaena simkuring Mbah. Saliwatan mah eta patempatan teh jika lain di tengah laut, tapi jika kayaan di kota raja dekat ciri laut. Panto gerbang lawang saketeng tetela dijaga ku dua jirim anu jarangkung badak bari galak tur pikasieun rupana. Tapi ka Mbah Berod mah barang jol teh langsung rarengku hormat tuanian kurang ajar. Duanana geus apaleun ka Mbah Berod calon senopati. Langsung Mbah Berod jeung Mangkasa ditita asup ka jero karaton ku eta tukang kuponggawa nu ngajaga. Di jero karaton katingali Nyi Ratu Blorong keur diuk dina kursi singgasana dikawal ku 7 ponggawa lalaki garaga. Ngan hajakal suku jeung leungeunna aya 6 pasang. Cenah eta teh siluman gurita. Ngan tapi nalika Mangkasa mrek diuk, nah atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng see wadia balad keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.